barudak Sunda kiwari leuwih wanoh kana kasenian deungeun ti Batak kana kasenian tradisional Sunda. Kitu hasil kantuntikan Lembaga Kebudayaan Sunda sawawa ensus sakumaha anu ditetelakeun ku Pupuhu Leksus Yayanto Pian di Kampung Budaya Karawang, Senin tanggal 22 Juli 2014. Gumutkeun Yayan eta panalungtikan teh dilaksanakeun di wewengkon Kabupaten Karawang salila bulan Desember 2016. Ari sampelna 400 siswa SMP anu dianggap bisa ngawakilan barudak Sunda nu aya di Kabupaten Karawang. Di antara SMPN 1 Kelari.